Assalamualaikum wargi-wargi sasmed sampurasun. Hayu rencangan abdi seperti biasanya beraktivitas di pagi hari. Tah ayeuna abdi bade masak seperti biasa we, masakna anu simpel anu sederhana. Ayeuna abdi bade masak heula tahu digoreng sapertos biasa. Urang cemplungkeun heula nya tahuna kana minyak anu tos panas. Saatos kitu abdi bade ieu nyiksikan buncis. Tuh, seperti biasa we, nyiksikan buncis oge tara dipasung abdi mah. Ditek-tek we. Sangkan jadi nya laleutik, alit-alit kitu disiksikan. Tah abdi mah bade ngagoreng buncis teh ieu teh nya bade di basoan. Enak teh goreng buncis sareng baso. Urang wasuh heula buncis anu tadi nu tos disiksikan teh. Ayeuna urang nyiksik basona, saatos nyiksik basona nya urang ieu malikeun heula tahu anu tadi digoreng teh can dibalikeun tong geus garing hanapna mah. Tos kitu teh nya ayeuna mah urang ngahurungkeun deui kompor nu hiji deui, ngameh engke teh tahu asak, buncis asak. Urang goreng ieu si buncis teh basona heula nu digoreng, teras asupkeun buncis tong hilapnya diuyah pecin sareng roykoan. Abdi mah tambahan we pedes ieu teh raos teh enak tuh. Tos beres deui masakna ning asala teu lami nya. Tah ayeuna abdi rek nyisikan bawang bombay, bawang bodas, bawang beureum sareng jahe. Sok coba tebak rek masak naon, heuh. Bener pisan. Aya ieu naon teh aya keneh daging kurban anu dina kulkas. Urang pasak cenah. Urang dikecap we pasakna heuh kieu we abdi mah samarana teh. Da teu naon teh ngaranna teh teu ngalati aya di bumbu kecap teh naon wae samarana. Ieu mah sakahoyong abdi we kitu nyin samarana teh nu kieu we sangkan simpel. Tah asupan ieu urang asupkeun nya royko sareng pedesna sareng kecapna diaduk-aduk. Tos kitu abdi mah sok dicaian sakedik sangkan engke teh nya diungkep. Ngameh hipu, tah bari ngantosan si daging eta hipu, urang ngumahan wadah anu tadi tilas ieu masaknya da geuningan. Kumahan wadah mah asana teh aya deui henteu naon teh teu beres-beres, memeh masak ngumahan wadah. Beres masak geus ngumahan wadah, engke teh tuang teh geus aya deui wadah kotornya. Tuh teu karaos ieu daging teh tos asak. Alhamdulillah masak beres, ngumahan beres hayu ayeuna mah kari tuang. Bismillah.